Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Juga gitu sinis baik. Lamun dagang untung, urang silaturahmi menang dunia, urang kitu tani bebenangan hasilna gede, eta teh ceurik wali mah. Tapi lamun dagang rugi, panyakitan awakna seuri alhamdulillah ya rabbil alamin. Cenah kitu amat kiai, endek kitu bae teh mah. Wali mah kosi. Jelema badul arifin lempang lewat ke hiji gunung, di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong, di deuleu kunyana ayu heg aya hiji aki-aki, barang ditingali eta aki-aki ke matana buta, barang ditingali leungeunna eueuhan, barang ditingali sukuna eueuhan nya buta leungeunan sukuan borok saawak-awak, borok saawak-awak. Tapi nya seri alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani wa ardani, alhamdulillahilladzi afani. Artina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula. Cih, cak badul ari nyageurkeun, cager di mana ieu jelema? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan cager. Heran aing mah. Cek badul eta ge badul arifin, wali ge heranin ka eta. Alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani Gusti, sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ka. Ditanya ku nya, heran ieu mah. Sakieu parahna masih kene seuseurean, senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae ieu mah. Maha suci Allah sadaya puji tentu ka Allah, Allah teh nu geus nyageurkeun. Ieu teh cager di mana? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan nyageurkeun. Mana cageurna? Jara geus deuri kene ka dieu sia. Bloon sebloon kade diuk ya aing teh deuleu ka sia tapi sebloon amat nya di bloon-bloon padahal kieu gede kajian geus lah aing mah we di bloon-bloon bae lah teh nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah Allah dengan qalbu cager lah bisa wau jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz kukula kadeuleu masyaallah cek eta wali aing murigak buluy mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsih susah masih tak ukur tak kadinya tak ya Allah ya Rabb tak ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanan ya Allah. Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji jauh Imam Syafi'i ambeien di mana ngajinya menyokot bawa batok segede gitu nah jagetihan topi ngaji pohar aja dah ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi lamun memang penyakit ieu bakal ngadeukeutkeun jasa ka Gusti ridho kami tambahan penyakit abdi tah sia doa wa kos kitu tah urang mah lain pan kakarak saleh bahasa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohar tah kakarak dagang rugi sakali bae ge geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung mah teu nyaho kabeh eta pedagang boblok teh mah geus kitu doa Imam Syafi'i parahnya
biasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna sampai langsung ada kos gitu lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i ditoel gitu ih cek Imam Syafi'i teh nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta Masya Allah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa tah mazhab urang eta Imam Syafi'i kos kitu tah teu kanyahoan ku bantu ya Allah kunanta begitu ditambahan ajunya teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autat nyana kutub tuh hebat jadi wali ku begitu ngeuneunahan pemobilan jahat pakaian lain wali teh kos kitu wali sih kos kitu susu wali mah dibere payaki teu bere payakit dibere problem baru problem gede dibere susah wali bagus itu tuh Masya Allah cendapan Gus Dur mah wali ge nya nama naik mobil mewah bae kadeuleuk we ente mewah ge emangnya hayang teu hayangin aya ka kula mah hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur kurang emang naik mobilna BMW cenah Alphard ih jelema deuleu zahirna bae tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah teu pernah apakah ketika disumbang ku batur di dahar teu pernah Masya Allah sakitu lobana duit kadaharan tapi nya mah teu ngadahar ai urang mah pantes teu ngadahar ge jeuh Zaid babarengan usaha jeung Ki Umar caritana usaha beas misalnya pakaian beas korma dan lain-lain sebagainya kemudian setelah beberapa bulan Ki Zaid maling barang eta kumata Ki Zaid apakah wajib dipotong wa insaroko A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa in saraqa min hirzi syarikihi mushtarakan fala qat'a fil awhar lamun nyolong ya sariq saking sisimpenan kancane sariq mushtarakan ing mal kang den sekotoni fala qat'a maka orangana tuglan iku wajib fil azhar ing dalem mungguh kaul azhar wa in qalla nasibuhu lan sanajan setitik opo dungdumanane sariq Zalisu adam syubhatihi fihi utawi kang kaping teluna iku ora saluruna sariq fihi ing dalem masruq wala qata bisariqatin li aslin wa far'in wa sayyidin maka orana tuglan iku maujud kalawan nyolong harta ashal yakni bapak wafar'in lan cabang yakni anak wasayyidin lan gusti wal azharu qat'u ahadi zawjaini bil akhar lan utawi kawan azhar
iku den tugle sarasa wiji laki Rabi Roro kalawan kanggo suasana di majelis taklim rada beda ngaji jamaah teu meunang rapet sebab jamaahna gede dosa teu meunang deket-deket teuing pentingna nonton TV bae teu bareres ngaji ongkoh nonton TV ongkoh jadi non gitu ngaranna plus nu jelas sabodo tawa urusan masing-masing aya yang ka sorga tuh nyana aya yang ka neraka kumaha nyaranna bae guys dina minggu ieu insyaallah bakal aya tamu di California Amerika Serikat nu kamari ngiring konferensi Thariqah sadunya di Pekalongan ane-anana geus ngazam ti imahna keneh rek silaturahim ka dieu ialah Syekh Abdul Aziz kuari geus aya di dieu ke sakedeung deui bakal ka dieu urang dengekeun ceramahna melalui bahasa Inggris. Ya masing-masing mah nyana-nyana urang-urang teu kuat. Kula dia milu ke Pekalongan lantaran kaondang milu ke Pekalongan kan kula mah datang hees juga panggil jeung Habib Lutfi balik geus beres sakitu tah insyaallah sakedeung deui bakal aya urang ahli thariqah Naqsyabandiyah di Amerika bae norekat di Cikupa ka Citra tukang tonggong in sarakum min hirzi syariki fi Zaid boga babaturan ngaran Umar kemudian Ki Zaid jeung Ki Umar teh barang beli beas dihiji jadi dagang dihijikeun modal dihijikeun dibelikeun ka beas jadi Zaid jeung Umar ieu dagang bersama barang teh panuduaan eta beas teh lamun beas teh mah kemudian berjalan seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan hiji mangsa Ki Zaid maling beas eta Ki Zaid maling beas eta beas anu rejengan dipaling kunyana wajib dipotong apa henteu taleungeuna tuh di negara teh kuduna mah ngaji kitab ieu hakim-hakim jaksa kabeh abeh naon abeh nyana ge kepotong ulah batur bae dihukuman padahal nyana ge sebenarnya gantungkeun di urang masyaallah
diurang pamarentah teh haju jara di pamalingan jadi geng. Nauzubillah min sebagian anu teman teh ngan sebagian besar tapi insyaallah haju nu ngeri nama teu asa malah korupsi teh teu asa korupsi ieu anu bahaya nama sebab geus membudaya silakan insyaallah antat ge aduh eueuh pemerintah urang butuh aya pemerintah koski kaayaan komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas bas goyang kumaha cenah kieu kelas leutik geus teu kudu dicaritakeun batur maju ge nya mah jasa kitu bae ieu ulah dihitung-hitung teu acak-acak mentak karasa lah ku urang dagang ieu dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur kabelah dia zaman SB rada deres kuari parah nah, pabrik-pabrik kula dijual kula es gesan ning boga pabrik iraha emang ke boga pabrik sosotan pabrik sosotan dieu acak-acakan negara urang teh kuari teh negara julukan 3 negara asing aseng asong asing diondang ka urang untuk bercokol usaha diondang Amerika Jepang kabeh alhamdulillah subur di zaman kuari aseng diincek si aseng dararatan tadi wah dibayah mambalaya sing di berbagai-bagai daerah si aseng malulu si aseng si angseng si cekun si teguan kabeh araratang kadi urang negara asong jadi ngangsong-ngangsong ke asing jeung ke aseng iyalah negara asing aseng asong ieu ku ari urang jadi angsong-angsong lamun nyeun pabrik di negeri urang perusahaan di negeri urang karyawanna dikirim TRRC atuh mana teuing bodona di negara urang ge mahasiswa bae ge nu can kabagian pagawean ambalaya komo lain mahasiswa mah ambalaya macul teu bisa jeung eueuh taneuna dik usaha di drop ujada TRC ka dieu jadi kula jeung nu bodoh bae kula modal nu bodoh kula cenah eta presiden teh rakyat tapi horeng meres rakyat ja atuh kudu namanya pabrik malos karyawan mah urang gaji ieu mah teh urang ngeleukeun tah engke mah ieu ge kabeh kisah lamun kajadi di urang ke pabrik-pabrik karyawan mulai karyawan tetap dibuat teu betah barali ka Jawa Tengah Jawa Timur ka Sumatera diganti ku RRC blek di batak geurang asa golok dak
pencak geura siap-siapkeun hizib geura wirid ayo geus pokokna ya enggak asalnya arah rasuk enggak siap golok pancen kieu mah kitu amat sia tahun wae gitu lain henteu jadi imah bae aing gawe henteu jadi karyawan henteu je kue loba di mai eta mah jelema anu menggantungkan diri dah hirup di dinya tapi memang gitu atuh di negara di seluruh negara kayak gitu. Jadi terjadilah kekacauan. Salah satu resapel nu ayeuna teh ya untuk meningkatkan perekonomian diperkirakan bakal akur. Sebab lain jang ningkatkeun perekonomian, jang ngahadang nyana dek naik deui jadi presiden. Serba salah urang. Tapi teu leutik harepan urang doakeun. Jelema ieu sarua bae mudah-mudahan pemikiranna jadi lurus. Jadi lempeng nu tadina kurang urus ka rakyat jadi ngurusan rakyat. Kajen ya nama tengurusannya naga asal ngurusan rakyat deh. Tuh iya dah. Pamalingan kuari geus ambalaya, maling mobil, maling motor. Wah, kobo miras narkoba. Kobo miras dilegalkeun, zina dilegalkeun, deuk jadi naon negara urang. Hayu. Pancen deui kieu bogan sia milih si eta. Jai menteu. Geuh, saya teu milih si eta. Siap pilih zeta aja kumaha teu kumaha janang Allah itu emang geus kieu bae dunia mah geus kieu bae ke luhur maju ke handap ke sugih ke susah tah mah geus kitu urusanna sapira beuteung Wari mah urang ngabenahi diri urang hate urang geus wauh tancan ka Allah sakitu bae hate urang teh geus wauh can ka Allah. Lamun urang geus wauh ka Allah, hirup di gunung, di kota, di leuweung, di kampung, di negeri Yahudi, di negeri kafir, Amerika, Moskow, sarua bae. Komo di negeri Indonesia. Surga ning surga. Bandingkeun jeung negara mamana bae. Di Uzbekistan gareulis nisang mah hese. Di Baghdad di Bawada Indonesia mah ya Allah ya Rabbi. Hayang dahar sangu aya. Hayang jagong ambalaya, kentang ambalaya. Roti timiti segede cinggir retak segede hulu aya kabeh. Di urang mah ambalaya. Roti di Amerika, di Soviet loba, di Eropa loba, tapi bala-bala mah comro malaya di ditu. Dia urang comro segala bala-bala. Eleh kana urang. Jah, masyaallah. Masyaallah. Nya heraneun ka kue Bugis. Kue Bugis, kujana di kieu-kieu bae. Dumantak heran ai daunna atah. Jerona asak iya bingung Amerika kumanyuna cek jangan ainya nuklir bisa ai kepapais heran Masya Allah negara orang hampir dibom ke Amerika hampir lain lalagaan hampir jasa ngan dibom teh kan di deuleun heula kunyana daerah mana heula ieu kamari nu kadeuleu Cikupa geus dilempang-lempangkeun bom kadinya geus dikeut aya urang Tasik naik sapeda mamawa boronjong kurupuk pada teh kaleng eta diteker kieu teh goyana masyaallah cek jana wah ieu mah ulah dibom Indonesia mah di Bojong di Cikupa loba nu mawa kaleng kurupuk gede pajar bom caknya lo bom urang mah leutik kitu mah buah deh aju rakyat nage rakyat maka sapeda wagah jasa
kumaha mun ngajegur ti heula cek dia teu jadi aya bagusan tukang kerupuk eta ngagagalkeun bom Amerika ngan nipu oge nya sebenarnya bara coba Indonesia mah situ lalagaan sok jadi bebeneran di orang bebeneran sok jadi lalagaan Indonesia negara paling sulit kacau kayak dihijikeun babari Islam kadieu kaditu kadek itu dalam dihijikeun babari matak bingungeun ge Yahudi udah dikira Muhammadiyah streng jeung NU HTI Khuruj dan lain-lain sebagainya giliran mah huru hara set nah hiji atalah istimewa da Indonesia entah kurawa kuari hirup di Indonesia tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah eta nu hese wau gedeula ka Allah negara masalah jam dipusingan kayak kurang jaya emang anu ngurusan itu urusan negara pusing tuh pusing orang mikiran teman anu ngurusan bener jeung teu bener kumaha anu ngurusan tapi orang iya urusan diri orang Masya Allah asal di PHK stres asal lapar saeutik stres urang tapi lamun manteng maka Allah henteu dibaca ku urang wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh mernah menang nikmat masyaallah anggap khair cak nu bodoh menang cocoba syar cak nu bodoh mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus menang cocoba teh eta teh jore cak nu bodoh aya cak nu pinter mah lain Ki Fudel bin Iyad ditanya pang bagus-bagus teh jelema ku basi Ki Fudel Kiai pang bagus teh jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik di mana-mana dibere panyakit seuri ya sakilo bana mah aya malaya tuh ayo caknya nang ngabalikeun kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sa ka aing. Siapa sok juga aing gitu. Sinis bae. Lamun dagang untung, urang silaturahmi menang dunia, urang kitu tani bebeunangan hasilna gede, eta teh ceurik wali mah. Tapi lamun dagang rugi, panyakitan awakna seuri alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Pancena kitu amat kiai, endek kitu bae teh mah. Wali mah kosi. Jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung. Di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong, di deuleu kunyana ayu heg aya hiji aki-aki. Barang ditingali eta aki-aki ke matana buta. Barang ditingali leungeunna eueuhan, barang ditingali sukuna eueuhan. Nya buta eueuh leungeunna, eueuh sukuan borok saawak-awak. Borok saawak-awak. Tapi nya dasari alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani wa ardani, alhamdulillahilladzi afani. Artina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula. Cih. Cak badul arif nyageurkeun. Cager di mana ieu jeung mana? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan cager. Heran aing mah. Cak badul eta ge badul arifin, wali ge heraneun ka eta. Alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani Gusti sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ka. Ditanya ku nya, heran ieu mah. Sakieu parahna masih kene seuseurian. Senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae ieu mah. Maha suci Allah sadaya puji tangtu ka Allah, Allah teh nu geus nyageurkeun. Ieu teh cager di mana?
mata buta leugeun eueuh suku eueuh borok nyageurkeun mana cageurna jara geus deuri keneh ka dieu sia bloon kade diuk ya aing teh deuleu ka sia tapi sebloon amat nyana di bloon padahal kieu gede kajeun geus lain we di bloon bae lah deh nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah dengan qalbun cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz kukula kadeuleu masyaallah cek eta wali aing murigak buluy mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mung samangsi sungsan masih tak ukur tak kadinya tah ya Allah ya Rabb tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanna ya Allah Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji jauh Imam Syafi'i ambeien di mana ngajinya menyokot bawa batok segede kitu jagetihan topi ngaji pohara jas dah ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi namun memang penyakit ini bakal ngadeukeutkeun jasa ka Gusti ridho ka abdi tambahan penyakit abdi tah sia doa wa kos kitu tah urang mah lain pan kakarak saleh bahasa teh Gusti kieu teuing abdi hei teu ngadoa pohara tah kakarak dagang rugi sakali bae ge geus tetangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung mah teu nyaho kabeh eta pedagang goblok teh mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i langsung ada kos kitu lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i ditoel kitu ih cek Imam Syafi'i kitu nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta masyaallah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa tah mazhab urang eta Imam Syafi'i kos kitu tah teu kayaoan ku bantu ya Allah kunanta begitu ditambahan ajunya teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autat nyana kutub tuh hebat jadi wali ku begitu ngeuneunahan pemobilan jahat pakaian lain wali teh kos kitu wali wali sih kos kitu susu wali mah dibere payaki teu bere panyakit dibere problem gede mun teu bere problem gede dibere susah wali mah kos kitu teh masyaallah cendapan Gus Dur mah wali ge nya mah naik mobil mewah bae kadeuleu ku ente mewah ge emang nya hayang teu hayangin aya ka kula hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur kurang emang naik mobilna BMW cakeun Alphard ih jelema deuleu zahir mah tapakna apa pernah Gus Dur ngadahabe pamarentah teu pernah apakah ketika disumbang ku batur di dahar teu pernah masya Allah sakitu lobana duit kadaharan tapi nyana mah teu ngadahar ai urang mah pantes teu ngadahar ge jeuh Zaid babarengan usaha jeung Ki Umar caritana usaha beas misalna pakaian beas kurma dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa bulan Ki Zaid maling barang eta kumaha Ki Zaid apakah wajib dipotong wa in saroko lamun Zaid malingna min hirzi syariki
tina simpenan kancana barang anu dijaga diriksa ku Ki Umar dipaling ku Ki Zaid mustarokan barang tersebut rejengan farakot fil azhar teu kudu dipotong leungeun sebab aya haknya na cenah saeutik nu nyana nama andai kata ieu beas teh 10 ton nu nyana namangan ge 2 ton nu Ki Umar 2 ton 8 ton wa in qalla nasyibuh sanajan saeutik bagiannya na beas 10 ton nu nyana 2 ton ku Umar 8 ton ai dicokot ku nyana teh 7 ton pan berarti nu Ki Umar kacokot tah nu nyana namangan 2 ton tetep bae falakot sebab aya nu nyana antak di dia timbul fil azhar teh nuduhkeun kana ikhtilaf lamun aya fil azhar geus nama banyak bercarita bae falakot teu kudu dipotong leungeun masyaallah beres syarat wajibna dihadina barang anu dipaling teh hiji kudu mencapai ruba dinarin seprapat dinar nomor kedua barang nu dipaling natemilkan ligeri milik batur geus lamun maling kurang tina 4 dinar sadinar adalah 4 gram andai kata seprapat dinar ruba dinarin seprapat dinar sadinarna 4 gram ieu can aya seprapat dinar berarti can wajib dipotong lamun sadinar teh 4 gram sagramna adalah sedengkeun seprapat gram 4 bagi 4 sabaraha 4 bagi 4 sabaraha atuh kabehan ge nyaon ku situ mah dasar TK endog teh mah ku situ nyaon mah kabeh ge giliran nu babari mah gede tuh giliran nu hese beta ieu mah anak buah parah jasa ieu berarti sagram aya sagram teh aku hari hargana sabaraha duit hah 500.000 tah maling 400.000 can wajib dipotong can wajib lamun 600.000 atau 500.000 potong nomor kedua barang namilkan ligairihi milik batur berarti atuh lamun maling sorangan teu kudu dipotong masa maling sorangan teu kudu urang boga TV urang ditenden di Maki Umar kebal TV bangun ku manehanana teh di aku paling kurang lain maling tamang nyokot urang teu kudu dipotong nomor katilu as-salifu adamu syubhatihi fi nomor katilu ulah nu subhat barang nu dipalingna ulah anu bangsa subhat teh aya kekeliruan ulah dan subhat kabagi-bagi dina fikih teh ya subhat fil mahal aya subhat fil fa'il aya subhat aya subhatul milki aya subhatul fa'il aya subhatul mahal tah nu mana bae nu ngaran subhat teu meunang non kitu ngaran ulah barang subhat contoh alaqata bisariqati mali asin wa farin wa sayyidin Zaid anak Ki Umar kemudian Ki Umar boga supermarket gede tokona loba deui bahkan boga showroom weh harta mah Ki Umar Ki Zaid anakna maling motor maling di bapana kabangi teu meunang dipotong sebab eta mah hubungan bapak jeung anak hartana subhat lamun paeh bapak tepan anak teh kan teteh boga waris
Itu kene lamun anakna sugih kemudian bapana maling tinu anakna teu meunang dipotong sebab barang subhat hartina subhat teh masih keliru mahal subhatul mahal sebab naon lamun anak paeh bapak meunang warisan jeung kuari mun anak hayang barang bapak paling lain eta maling siapa suka juga hari itu andai kata tuh ulah tetep doraka mah doraka ngantuk dipotong bapak maling boga anak doraka anak maling boga bapak doraka dengan urusan syariat teh dipotong lain kudu bebas-bebasan lain sia maju bebas-bebasan deui cokotan bae geus boga anak cokotan atau anak boga kolot cokotan deui begitu anehna dinasehatan hei kunaon sia malingan nu bapak bae heuh aing kamari ngaji ge bebas tungtung nama ka aing bae dilaknat sia lain berarti bebas haju bebas itu lain doraka ngan andai kata katerwak teu kudu dipotong sebab naon subhatul mahal oh ya Allah ainu tadi termasuk kana subhatul milki Zaid boga beas jeung Ki Umar babarengan eta paruman heula adang ka mana paruman tos kudaon teh cenah di pareuman kiai apa tiris lain kudaon teh di pareuman masa kula tiris eta heula masih jalan deui pareuman tadi sakali pencet geus teh ulah sok aju jadwalkeun nu di imah pencetan cenah kieu mah lain kitu meureun ya pokona kumaha aing bae eta mah teh Zaid jeung Ki Umar boga harta babarengan beas misalna kemudian dipaling ku Ki Zaid teu meunang dipotong doraka mah doraka tetep ngan teu meunang dipotong sebab subhatul milki tuh kan aya aturan-aturanna subhatul milki ari tadi mah subhatul mahal aya deui disebutna subhatul fa'il Zaid boga motor kemudian motor teh dipake ku Ki Umar babaturanana terus teh dipokok di naon kitu dipake injem misalna atawa memang atuh sapake eta tadina asa babaturan teh kulantaran geus mukolit jasa nu aing asa nu nyana asa nu aing nu nyana asa nu aing lain nu nyana dibalik sia ngomong rokok sia rokok aing lain nu sia tampiling habek babaturan lain gitu rokok sia rokok aing rokok sia geus pokona bareng baju sia baju aing baju sia ieu lain baju sia baju aing tapi nu aing lain sia interkodek nah iya mah iya motor dipake bae ku Ki Umar ku urang teh kitu naon ngaranna dicokot heula hampir bangun deuk dipimilik dihitung-hitung geus aya 4 bulan hampir dipimilik ya Allah dicokot lengahna ku urang teh motor dikuncian ku Ki Umar diasupkeun ku jana ka jero imah intip ku urang padahal urang begitu Ki Umar tengah penting cokel ku urang imahna kemudian langsung cokot motorna kan maling ge rupana doa ja aslina mah nu nyana teu kudu dipotong laporkeun ku Ki Umar begitu dilaporkeun aya pamalingan teu meunang dipotong sebab barang nu nyana subhatul fa'il ngaranna ya Allah nyokot ngan kos maling
Nah iyalah nomor katilu ada musyubhati geus anak maling nu bapak teu dipotong subhanallah hal bapak nyokot anak teu dipotong kitu kene sayyid ngan eueuh sayyid bari urang wal azhar qatwahani zawjaini bil akhar Zaid boga pamajikan ngaran Umar Zaid boga pamajikan ngaran Hindun ketika Ki Zaid geus kawin suami istri ngaranna eta Zaid gawajiban nganapakahan ka Nyi Hindun lamun sugih sampai sapeting 2 liter kecerita liter bemud lamun susah sampai sapeting 1 liter berikut jeung lalauhna balik adik Zaid rumah tangga jeung Nyi Hindun lamun sugih Ki Zaidna sugih teh ketika bedug subuh ajar nyana boga beas boga duit boga teu kudu hese beleke teu kudu kokoreh ta eta ngaranna sugih nah lain sugih boga perusahaan dan lain sebagainya komo tah mah sugih sugih nah ieu Ki Zaid sugih wajib nganapakahan ka Nyi Hindun sapoe sapeting 2 liter berikut lalauna nu wajar bagi kelas nu sugih nu layak bagi kelas nu sugih lamun nu susah 1 liter berikut jeung lalauna nu layak bagi nu susah sugih berarti ieu manehanana 2 liter dahar daging botan begitu dahar daging botan anu daging anu digaringkeun teh naon karang-karangna naon karang-karangna lain anu lalitik teh sia emang nyahoan bae rade nyeunan apa malingan sih ja aya meuli mah moal sia mah deng-deng eta mah abon sugih ta kelasna oh mun lamun dahar daging lauk laut laut kakap merah beuh pohara jas nah eta bikeun lamun susah 1 liter mucung kemudian jeung lalauhna nu layak teri tempe terina ge geus teu diasin teh anu garing sorangan lamun kurang di daharnya liat rasaan eta aya eta di kronjo akeh ge prana ge wede akeh di kronjo mah ora di asin ora iku mah wis aking dirina bae ge wede di kronjo tah etri nu geus kararitu tah aya tembang nu lah tembang lagi sapeuk teh apeuk pepetek mah kelada kelas pepetek gede pepetek nu laletik teh tah pepetek nu gede mah kurang bisa diteuden di tarang hau boso eta mah kelas tah mah kos kitu mah high class tah mah tuh ieu mah pepetek anu geus bentuk tah eta kelas rendahan tah mah kos kitu tempe kos kitu nah usam kelas rendahan pan eta lamun nu pertengahan 1,5 liter urang teh wajib ngandapakan pamajikan sampai sapeting 1,5 liter kelas menengah gitu lu eta teh lain hajuk urang diantep kudu diserahkeun isuk-isuk urang boga 1 liter duitna ya alaikum neng ieu akang nganapakahan neng dina dinten ieu beasna tah ieu artosna atawa ieu tempena beres geus diterima tah kan ku Nyi Hindun alhamdulillah Kang poe ieu atuh aya abdi dina pakahan geus ya eta teh kan milik Hindun Ki Zaid apakah meunang dahar di dinya teu meunang teu meunang ka Nyi Hindun je teu meunang lamun endek kudu nyana teh pamit heula neng ulah akang ngilu dah milu hindek tuh kan lamun teu bebejak itu doraka di akhirat ditagih je pikih pada tangga kos gitu Masya Allah mada santri santri masak teh opatan tah ciring sacangkir geus asak teh kan dina kana nampankeun eta teu meunang dahar bareng teu meunang lamun deuk dahar bareng kitu tah eta teh kudu ditimbang atau digarit bagi opat latakeun garit set jadi opat bagian tuh kan nah dahar di mana tan sia di dia opatan
Naon sebabna? Sebab aya nu kuru huapna gede. Kacokot ka batur. Atuh kudu rido birido. Mun rido birido iba keur carita piki, emang kudu gitu. Tapi di pesantren batur rido birido, boro-boro eta pugu baturna masak can kaburu kadari teu di luhur, diintip aya ken dahar bae. Santri mah kos kitu, lain pamalingan eta piki ayeuna teh kos kitu. Hajuna mah sia maraling be santri. Nah, ieu eta teh pan milik Nyi Hindun tah, lamun dipaling. Zain mere biasa karung sebulanan dah lah misalnya hitung 2 liter sepoe berarti sebulan sabaraha sebulan sabaraha ye 2 liter sapoe sabulan teh kudu sabaraha liter bodoh sih 30 aing mah lain ngitung sabulan sabaraha poe sabaraha liter telmi jasa itu kali 2 gede 10 liter. Ah, meuli sakarung. Dah, bikin ka majikan. Neng, tah sabulaneun. Muhun Kang, beres. Kuari Ki Zaid teh ieu Ki Zaid kototan koteteng neuleuh jahe. Dek nganjang teu boga duit. Tah, beas anu serahkeun ka Nyi Hindun teh dipaling. Paling kujana set isukna langsung dijual ka warung. Sabaraha saleter? Saleter gua sabaraha itu bagus. Berapa? 10.000. 10.000. Nu bagus eta. Haji pengen mah meuleuh 30.000 bae. Ya, paingan dagingan awakna. Nah, 10.000. 10.000 berarti kali 60 liter sabaraha? Genep bener tante sih ieu. Aing mah mang-mang ieu ngitung jeung sia. Hah, berarti ke 1,5 jutaan boga nya tah. Duit 1,5 jutaan boga. Pake nganjang. Lain masalah nganjangna Ki Zaid maling beas ti pamajikanana kudu kumaha eta. Wal azhar qat'u ahadiz zaujain bil akhar. Andai kata Ki Zaid maling beas tu pamajikanana potong leungeunna. Lain lalaga Ji, teman-teman hubungan turunan jeung pamajikan mah teu aya. Da turunan mah anak jeung bapak, turunan. Nah, bapak kolot eta ngaranna aya nasab. Aya jeung pamajikan mah kan anak batur, mantak kudu diurus ge eta teh anak batur. Mantak lamun teu diurus doraka, boro-boro eta maling nu pamajikan. Potong leungeunna. Potong. Nah, kuari mah lamun aya lalaki nyandung biasana sok maling emas anu kolotnya. Nah, kuari mah lamun datang ka imah ragaji. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi nu motongna pamarentah, lain hajuku ke pamajikanna. Beusi aing mah yeuh Kang ngaji, salah bae aing. Salah kena keur hees da. Aing geus nyaho ti Ki Uci cek kena ieu. Dipotong ku aing leungeunna tuh ka aing betungtung nama. Lain pamarentah nu motong nama. Sok salah bae sia mah. Ngan kewajiban cek kaul azhar qatu ahadiz zaujain bil akhar. Masyaallah. Kitu keneh pamajikanna maling nu salaki atuh potong bae leungeunna. Sarua. Wa man saraka wallahu a'lam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris